Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, tukang paksa, ridho, sadar. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Mana suwantana sallu ala Nabi Muhammad. Ajibu auladakum ala salasi khisalin, hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis amma ba'du. Jamaah sadayana kampung naon teh? Kampung Wiranyana, Desa Cipasung, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka, Daramang sadayana. Masya Allah, resep ibu-ibu na garelis saware. Ibu siap nawas? Wios dugikeun ka jam 4. Wios dugikeun ka magrib. Wios dugikeun ka isya. Aslina eta. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohong ibu. Ibu urang wirna teh. Urang Wiranyana wah ternyata dukanya eta duka bohongnya. Mani siap naos tepikeun ka isya. Berarti ibu-ibu urang dieu mah sadayana ge ahli ngawadul. Ibu nyaman cari ieu. Nyaman. Sok atusan nyaman-nyaman we lah. Menyanghunyar aya. Musila aya. Nukernya peng HP aya. Nu teu boga duit aya. Geuning beki tarik curiga. Nu salakina teu usaha aya. Nu boga hutang aya. Sokeun bae ecelah kahujanan oge nya. Semangat ngaji, mudah-mudahan nu gaduh hutang sing lunas. Nu amin nu bedasora ieu teh nu gede anagana. Mea nabi mada ngaji luhureun gawir ieu. Ieu panggungna ageng teuing tebi sareng ibu. Da panggung ieu mah sanes kanggo abdi. Biasana panggung ageng kieu mah kanggo pungdut. Nuhun. Supaya di dieu pungdut. Naon ari pungdut teh euceuk? Sanes ari pungdut teh jelema ompong gendut. Saibul hajat, saibul walimah, Bapak sakitu Bapak Opik, Bapak Tatang sareng Ibu Neng Siska Ananda nu dihitan Cep Cakra. Ini aya di dia Cakra kan nya. Cep Cakra, Wapik, Aditya, Hidayat. Ieu sabaraha urang nu dihitan deui. Ieu ngaranna opataneun. Cep Cakra panggilan sehari-harina Cep Cakra. Dihitana atos ari Bapak Tatangna atos dihitanan. Oh iya, alhamdulillah. Aduh grog bisi teu aya euceuk ari kieu mana merak Bapak Tatang teh abdi teh regreg kitu tah. Da ieu nu gaduh tanggung jawab ka abdi teh. Mun teu aya bingung engke abdi sasalaman jeung saha. Kapan ieu nu bade mayar? Pokoknya mah apapun pengorbanan Bapak Tatang sareng Ibu Neng ngalangkungan syukuran hitanan putrana Ananda Cep Cakra. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sok abdi mah bade nyobi ka ibu ieu aya cai. Apakah ibu jeung bapak rek lumpat? Abdi mah tetep bade kieu da. Sabab hirup ulah eleh ku bobotoh Persib. Hujanan nonton bola siap, urang mah ngaji mendambakan ridho Allah, hoyong kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah siap. Komo baturna ibu maot teh kagempaan, urang mah maot ayeuna keur ngaos, insyaallah maot husnul khotimah.
hoyong ibu maot husnul khotimah tawisna cirina nu maot husnul khotimah di mana maot keur ngaji maka lamun ibu hoyong maot husnul khotimah berang ayeuna mararangut sadaya asal ulah bapak tatang we nu maot sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Kebanggaan dina waktu ayeuna ngahaturkeun nuhun ka MC anu ngatur acara nu parantos masih anu waktos ka abdi bahkan ieu bebenul tos dipasihkeun jigana lamun bebenul ieu teh dipasihkeun ma abdi moal naik ka dieu cicing we ditu dihandap janten kebanggaan abdi dina ieu wanci seueur anu hadir jalmi-jalmi rupi-rupi aya aki-aki aya nini sing kompak atuh aya pamegat aya istri aya pemuda aya pemudi maksud urang angkat ti bumi bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asal ti Pangandaran katalakna ti parigi sanajan bapak tatang ka abdi can mere cai kopi tapi insyaallah sadayana nu hadir dina ieu wanci payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi kurang kompak amina ibi amin iya henteu malohok we heula iya ibu punten nu di karopea ieu teh harirup henteu da aneh atuh nanti mari ningali bapak-bapak teh sok gagal fokus akang mah ka abdi teh melong tiga nu barogo jigana mah meureun akang mana maya ningali nu geulis teh ibu ayah bapak oh si bapak mah khusus tungkul hingga jina teda uduh ari cengket kue erep sapiring lanjut ibu siap bapak tatang sareng ibu neng ieu teh nuju syukuran ka Gusti Allah putrana Ananda Cakra parantos dihitan sanes kupeda ayeuna bapak tatang seueur dunia sanes kupeda ayeuna bapak tatang seueur banda ngayakeun acara nu dipalar sanes nanaon hoyong doa ti warga sadayana sugan jeung sugan mamanawian da ari doa sepuh mah pasti tiap waktos oge dipasihkeun ka nu janten putra bilih teu acan diijabah doa nu janten ibu ramatna ku kempel kieu warga sadayana nu dipalar Allah ngaijabah hoyong naon bapak tatang atuh dina waktos ayeuna hoyong doa supaya putrana Cakra menjadi murangkalih anu soleh ibu hoyong gaduh putra anu soleh gaduh seputra ieu neng aduh neng tos dilatih ku mama dicanak ngawas hujanan mudah-mudahan neng teh sing janten murangkalih anu soleh ngan solehna putra pinterna budak solehna anak itu gumayot kuma solehna indung jeung bapak ibu terang gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti heula tong wakaseuy bisi pikasieun setiap anu ngagantung pasti minyak lantung minyak tanah nu ngagantung teh sok ngeun maksudna nu ngagantung nu ngagayot teh ecek kaya ning lengkeng kaya ning rambutan abdi janeme tadi lebak dina meja teh aya rambutan aya apel aya cau ngan ku abdi teh teu dileueuh teh cek da bingung bade ngawap teh ingat ka salaki matak bapak tatang kardusan we itu teh Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad dasanes ibu bapak wungkul atuh ayeuna nu hoyong gaduh putra saleh abdi oge ibu hoyong sami gaduh keturunan saroleh cenah piraku da eta mah ibu ustadah meureun budakna ge geus saleh kata siapa ece abdi belum bisa mendidik anak ibu ge yakin ibu teu acan tiasa ngadidik putra sapertos ibu kapungkur abdi tiasa kieu ladang didikan ti sepuh ngan ternyata didikan anak ayeuna ku indungna beda jeung didikan indung baheula ka budakna betul bu
Ibu baheula urang ku Inung diogoh henteu. Tapi urang mah ketika dipolototan ku Inung jeung ku bapak sok sieun ku polotot Inung jeung ku dehem na ge sieun, betul. Tapi anak ayeuna cek boro-boro ayeuna ku dehem ku polotot ku haok oge budak ayeuna mah geus kurang sieunan. Leres? Abdi maca emut bari tunuh-tunuh cek Inung teh sok sia cenah ngaji Quran. Bari nya harapan damar cempur atuh hidung irung teh. Baca aya listrik baheula mah tuturkeun sok cenah baca Al-Qur'anna ngahejah lebalah mah can aya Iqra. B jabar ba, P jabar pa, sin JRC, ya jabar ya, hijikeun Bapak sia. Tuturkeun deui ka PSku, dal PSdu, ali PSU, sin jabar sa, he jabar ha, hijikeun kudu usaha. Hijikeun tinu tadi Bapak sia kudu usaha. Sekarang mah sudah tidak ada seperti itu teh. Baru dak ayeuna katuanganana naon nu marewah baso baheula mah langka keneh, apalagi seblak baheula mah can aya. Hayang nu lada nu kitu teh ecek kurupuk atap we ditinyuh ku cai tiis. Zaman di pasantren mah ngahuapkeun oge ecek Inung baheula mah anu teuas teh lain make blender dibaweng. Abdi ge ecek hoyong sukro teh dibaweng heula ku Inung, digareus sukro teh sa kantong. Ari sasana teh lain sukro ciduh lolobana mah. Sukrona mah merenung tup dilegan ku Inung ecek. Dihuapkeun teh ciduh Inung nu geus aya sukroan saeutik. Tapi apa kata bahasa Inung? Ternyata Inung memeh nyolekeun abdi, memeh nyolekeun anak, nyolekeun heula indung jeung bapa. Bahasa nu kaluar tina lisan Inung, la ilaha illallah. Apakah ibu ayeuna bari ngahuapan budak sok bari maca kalimah la ilaha illallah? Ayeuna mah diwapan teh budak teh dipelong-pelong lain ku sholawat. Ayeuna mah satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ibu buka baju, tiga-tiga dua jadi satu, satu dua tiga punya ade baru. Cek salakina teh prikitiu melongkeun anak teh baheula mah eceu bodak teh eceu bari ditingalikeun ku Inung teh bager kasep geulis anak cing soleh sing bagernya sok sahadat teh sing kuat maripat hidup sing akurat mamah mah teu bisa mere anu alus kiwati kalimah la ilaha illallah sampaikeun ka maot ieu ku dibaca akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ari ayeuna mah jarang-jarang budak dipelongkeun diciuman diogo wah atuh budak teh rawason wah anak tak iyo Inung stres anak sorangan tadi aku sok aya nu kitu ka anak dipelong-pelong anak tak iyo nyangga ulang budak teh atuh ari kuring anak saha ieu bapana ge sarua ka anakna teh tekop ayeuna tas di pasar mawa oleh-oleh budakna moro-moro ayah puyang bawa ocis ayah pulang bawa sosis budakna teh moro-moro bapana ngogo anak tak ayo budakna teh nunjuk anak sia bu ibu makana punten ayeuna bapak tatang teteh ayeuna sa teh neng dengan cukup dengan harta yang dikorbankan ingin menjadi anak soleh. Tapi kata Nabi ingat hakku walid ala walad salas, kewajiban orang tua ke budak supaya budak soleh. Oh pada ngalih jung abdi mah moal ecok kan baik abdi mah kahujanan ge da balik mah bakal dibarokahan ecok cek dibayar ecok teh lakane da nu bayar nama saha. Tapi insyaallah ikhlas abdi mah cek kali teh dateulah silaturahmi abdi mah maksud silaturahmi supados ayeuna kenging tina hadis Kangjeng Nabi barokah silaturahmi teh bakal panjang umur loba dulur cek loba dulur tak engke tos loba dulur balik menang doa ari aja butuh ku doa butuh ku duit ulah dua jeung duit atuh maneh hawa ka teh pilih satu di antara dua ibu butuh doa butuh duit ece nu hanap hayang doa hayang duit oh cocok geus abdi gerek duit atulah da buka satu mang tatang bapak tatang moal bisa ngayakeun acara kieu lamun teu aya ibu genan sok keung ka dieu ngahadi
aliran ka bapak tatang jaba budak tes di hitanan tegaduh ayeuna artos mah hese meureun macet teh moal nyecep moal nyamungan betul. Jadi butuh duit. Rumah tangga ayeuna mah gacela nu hancur gara-gara eueuh. Aduh. Ngaku si eta. Berarti teh cewek matre. Salaki mah aya pulus mah lulus, eueuh pulus mampus. Ari salaki loba duit mah sagala gaduh dimanja dipencetan, gering jadi ubaran ditamaan. Papa arek mempemberang da loba duit. Terus pamulikeun gelang dibere goyangna ge goyang gayung. Gelangna dijual eueuh, goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Bu. Ibu. Araya. Lanjut. Mana cai? Yos aya hujannya karek calangap we. Kagok bebasan. Lanjut 5 menit deui tere asar awios da di dieu ge osok ieu ibu pangaosan sanes ayeuna wungkul sok aya di lemur ieu ibu pangaosan rutinan marhabaan yasinan sholawatan tuh rag-rag geuning caina ge caina rag-rag grogi bu sok aya di dieu pangaosan sholawatan aya yasinan aya tahlilan di lemur ieu mun aya nu maraot sok tarahlil ulah teu meunang nu maraot ieu piraku nu maraot tarahlil oh berarti teh aliran sesat hungkul giliran nu maraot tarahlil anu hirup arudud eueuh ti dituna akang ieu saur Kanjeng Nabi keteranganna siapapun orangnya orang tua anu gaduh putra hoyong sol bantuan hoyong sol kedah didin kedah dipasihan nami anu had tuh tingali Cakra Wafi Aditya Hidayat mudah-mudahan apalagi dipanggil Hidayat bisa jadi setiap dipanggil Hidayat anak itu oleh Allah langsung diturunkan hidayah itu. Jadi nami budak teh mancing diangge doa pawaj kebahagiaan anakna dipanggil setiap dinten ku ninikna ku akina ku bapakna ku inungna ku tatanggana ku dulurna pawaj setiap orang memanggil pawaj kebahagiaan dari Allah turun ka eta budak. Jadi ngaran budak teh sing sae aja ngaran budak ieu Febri geuning kapan lahirna bulan Februari ari eta dina Apriliani da bulan April ari eta nu bulan Maret meri cenah mah kalau juga tatama abdi ngaran budak adi lanceuk tilu jajak lili keken kunaon meuni kitu ngaran budak nih babari ngagerawan jali kan daratang mah budak teh kabeh tiga abdi ku bapa teh dibere ngaran teh Hade eueuh da abdi teh tiga bersaudara abdi pangageungna namina Aa nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Beben Cecep jadi bapak malamun ngageruan teh ABC karajol abdi teh datang jeung adik-adik teh ngan kamari mah kerusum Covid eueuh tatangga di PHK usahana hamil menang 3 kali 3 tahun teh satahun hiji mangsa ngaran budak eta nu pangageungna titi mangsa cenah nya haji Covid saha itu Udin Kopidin ari eta adina ojak jaga jarak ari eta nu bungsu Yatiban Soswati nama satu berikan nama yang baik ayu hasila ismuhu ketika anak hoyong soleh istri nama Siti tingali bojo-bojo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah ibu terang Siti Khadijah ente hah ente Acan pernah terang terang ngarana wungkul Siti Khadijah salah satunya bojo baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janda kaya di kota Mekah yang pertama masuk surga. Ibu hoyong lebat ke surga sareng Siti Khadijah. Apakah ibu tiasa nuturkeun akhlak mulia Siti Khadijah? Apa Siti Khadijah jalana ibu? Kenapa Siti Khadijah bisa masuk surga duluan? Pertama wanita yang dimasukkan surga oleh Allah adalah Siti Khadijah karena Siti Khadijah berani menghabiskan hartanya, berani menghabiskan dunianya karena berkorban untuk agama. Jadi eueuh teh ulah kor aya di dieu nu beunghar koret jawab atuh aya aya nu geus ka Mekah mineng ka Mekahna tapi koret wae aya aduh
iya nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur ya teh. Da Oce mau ka batur aya Oce tuh mikir. Di penta udunan jang raja bantu mere. Di penta jang nyeun masjid tuh mere. Sarua we eta gekor. Yo, Cok. Jang naon atuh eta tageulang teh lah di jarua we teh ayeuna. Sok eta teh lah emas teh Cok. Ieu magra ini kana ngaji da boga gelang 3 siki gagaro we. Api-api ararat teu. Aya nu kitu aya. Teu sakara-kara ke datang gempa mah leungit geulang teh. Ini kana pangajian gereta kongkorong pada rada panjang da meuni diamaikeun. Batur teh meuni ku metap hayangeun ku Oce dibikeun henteu aya nu kitu. Mata abdi mah tong milaraan abdi mah tepikeun ka ieu lagi teu boga emas. Ya ge geulang hiji-hiji nanti kada nu kieu teh geus seutik. Anu ukur 2 gram. Wajib mah meureun teu boga duit lah maksakeun mah meunang aya lagi 20 gram ti Mang Tatang. Tapi ye sok atuh da Oce ari ceramah teh capek Oce. Ngacaprak teh capek ieu teh baru di payunan ku abi teh beda-beda. Aya para kiai, aya para ustad, aya ayeuna para pejabat, sok tingali Bapak Kepala Desa aya. Nu mana Bapak tak ieu. Ieu teh tingali jabatan teh palang 1 palang 2 ari abdi mah palangkakan. Bintang 1 bintang 2 ari abdi mah bintang 7 puyeur 16 obat sakit kepala. Naon bedana ceuk kaluarga sang abdi ayeuna keur ceramah jiga Ece kaluarga sang keur ngalahirkeun. Ari ibu ngalahirkeun nyeri henteu? Sing tadi atuh nyeri henteu? Waduh, mahnya nyeri borosot deui. Tah. Ieu ge teh neng oge gaduh cep cakra teh Ece ladang hamil heula. Di mana eta bisa hamil? Ladang buah cinta sareng Bapak Tatang. Ngan teuing ayeuna mah teuing aya keneh cintana, teuing aya keneh bogokna, da moal mungkin Ece geus karolot kieu bogoh keneh ka salaki. Jujur cek bogoh keneh teu ka salaki. Ye ulah asa-asa mun bogoh mun teu. Ece bogoh keneh teu. Nah, akang tong eleh ku si ieu, akang bogoh keneh teu. Ento. Ayeuna mah kantuna pakuran diri we ku Ece teh. Tingali gelas salaki rek sarete boro-boro hayang ngadeuketan cedak kalah keueum ningali salaki. Komo salaki geus jadi makhluk metik berjalan tidak bergigi. Huntu ompong lempang norolong keur sarete kalah hapu-hapuhan bari kerek. Keola geuning salaki teh jadi kieu coba teh. Nu tadina kasep ayeuna mah jadi kasap. Geuning salaki nu tadina jiga Arjuna teh mah jadi jiga opak bubuk coba. Cok. Oh, Cok. Da moal mungkin ayeuna Ece boga keneh tuh si Neng tingali meuni geulis. Neng can nikahnya. Hei Neng yang baju abu, geulis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Aduh, Neng geges nikah borosot boga anak 4. Cek salaki teh, hei Nyai enu daster biru, irung pesek siga goreng tahu, bojo akang nu anak 3, mun seuri koneng tara nyikat huntu. Karena berubah tuh Ece. Gaduh putra setecan gaduh putra, kemesraan kemanjaan beda betul Bu? Baheula masalah kita ngogok ka ibu geus boga budak, masalah kita lolobana ngogok ka saha? Ka anak. Salaki usaha ngabelaan saha? Lain ngabelaan pamajikan, nu diheulakeun teh ngabela anak pamajikan. Salaki Ece balik ti panyobaan, nu pangheulana dipangku ku salaki Ece atawa anak? Anak atau pamajikan? Kosok salaki Ece mamangku Ece heula. Oh. Balas salaki fokusnya ke anak Ece, ka pamajikan mah geus eueuh aya ngacinta, kanya geus berkurang fokusna ke anak, ningali anak morosot salanana ku salaki dibenerkeun. Da nyaaheun ka budak mah, tapi ka pamajikan salaki geus kurang kanya, ningali pamajikan calana nu geus bener ge kalah diporosotkeun. Eta teh si kurang kanya. Oh, Ece teh Neng bade ngalahirkeun cep cakra luar biasa, tapi ayeuna kanyeri teh Neng bade ngalahirkeun cep cakra leungit eta kanyeri, hilap eta kanyeri karena gaduh suami Bapak Tatang yang begitu setia. Mata kahade Kang sing ngaraoskeun nyeri keur ngacuh. Ulah ngareunah nyieuna wungkul. Da Kang tingali patuangan bojo teh beuki badag teh beuki maju.
rek nagara bujal ge kasiksa kudu kieu da bujal milu ka hareup piraku beuteung ka hareup bujal ka tukang tingali Kang pamajikan akang keur hamil 8 bulan sare Kang jiga naon mah nang karakol ngebugagag bocah ge cangkeng kalah benang kudu kumaha tuh ieu teh posisi sare teh Pak meuni bingung-bingung teuing dibawa nyangigir sieun pahe dibawa nangkum sieun bucat bahkan lamun nangkuban tingali pamajikan bapak keur hamil 8 bulan ka jeung odong-odong juju lautan data saimang ari patuangan antel kana kasur ari tarang jeung suku ngangkang mata kala ungklek kabadug we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing tapi ternyata bapak tatang jadi suami siaga siap antar jaga setia luar biasa tek neng nuju mules patuangan saur tek neng aa teu kiat mules dedeh teuing ka dieu urang usapan ditiupan kumang tatang teh tong tarik teuing atuh bau pecah ketuban Mang Tatang pecah siaga langsung dicanak Bu Neng kabidan ku Mang Tatang teh dibawa ke rumah makan datang kabidan seur bidan sok teh Neng naik kana ranyang nyamuhun Bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napas nya pasti da tarik tamang mah Agustusan hojonkeun Mang Tatang ge milu ngahojon tapi sanga hojon-hojonna bapak moal mungkin bisa ngaluarikeun budak nu aya mah koneng meureunnya sok bidan hojonkeun kesang geus mimiti keluar mohon Bu terus Kang timiti bukaan ka hiji bukaan kadua ribuan urat pegat tina bubututan pamajikan akang teu sabanding Kang nu dikaluarkeun teh 3 kilo ai nu asup 3 on ari nu kaluarnya gedenya gondrong nu asup menyeletiknya gundul rek teh cek aneh artian cok ulah nyieuna wungkul cek abdi ge dan nyeri ngajurut teh betul cok sok ibu tamat ngalahirkeun budak geus lahir ka alam dunya rumah tangga ibu namahan kariweuh ngurangan kariweuh namahan kacapek ngurangan kacapek sok ibu komo can puput pusar budak hayu we ceurik unggal peuting teh cek kuniang nyaring be dedeh teh ieu nen bager nen asi air susu ibu kunci ngarerepeh budak rehe budak geus rehe bapana ge da milu gogoakan tengah peuting orok jabrik milu kokociakan kabayang salaki oco jangotan gogoakan meureun cek teh ganeng tong gogoakan sampeurkeun sabelah deui tang nganggur kop sabelahku budak sabelahku bapana tengah peuting parasmanan anak jeung bapakna bray bentak ece berang langsung ece ka dapur budak lapar dihuapan keur ngahuapan budak porcot budak salaki amok geuleuh budak modal ribut ece leungeun nu katuh ngeupel sangu nu kencak ngeupel tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabelit sangu dialungkeun tai dihuapkeun tah kacape awewe teh kitu masya Allah ibu capean teh jadi awewe sok sing tarik mempaya para tersangka tah Kang keur daremo si eta tah capek paingan atuh Kangjeng Nabi akang sok ayeuna kudu semangat tuturkeun rumah tangga jiga Kangjeng Nabi Muhammad osok miwarang ka bojo langki tara boro-boro Siti Khadijah bojo nu sanesna nuju nyalsek omo deui nuju riweuh Nabi Muhammad mah tarawi miwarang sok nyalira we ari urang mah dititahan wae betul osok salaki aja nyangu gegero masak ngepel geus atuh isuk masina daekeun sok ngahuleng tong ngahuleng Kang baca dina kitab kudu lijen kewajiban sagala anu migawe di imah teh lain pamajikan tapi salaki yes sing tarik cok acungkeun peurupna nu teu diacungkeun bau kelek-kelek sakali deui ngaremut ece enjing mah caralik entong ngarejo cicing ece motong istri kada eta teh kewajiban salah Kangjeng Nabi maca urang mamne hoyong dimanja da ku salaki juga Kangjeng Nabi ngamanja ka bojo panggilan Nabi Muhammad ka bojo kumaha ya Humairah wahai istriku yang wajahnya sangat putih kemerah-merahan pernah ibu dipanggil ya Humairah tapi kan ka kiamat dia moal aja dagono ke cenah ge hidung piraku ya Humairah ai sampean jebrag nah naon ge atuh kumaha saldo mun
dipanggil papa teh pantes da urang sok ka kantor tiap dinten. Papa mau kemana? Mau ngantor naik nage Pajero, ari urang mah pajejal-jejal di jero. Mama mau kemana? Mau belanja naik Honda Jazz. Ari Ece, papa mau kemana? Mau macul mah. Mama mau kemana? Ngalah tutut. Ayo nama disetel-setel kan panggilan teh mama, papa, papi, mami, abi, umi. Mansuk aja nu nyebut salakina teh bunda, bunda, tak berarti salakina teh panda eta teh. Bu, ibu, oh ibu geus budak lahir ke alam dunia, ibu capek nak kabina-bina ngurus budak, ternyata ibu berkorban segalanya demi anak supaya anak soleh. Nah ingat, kesolehan anak pokok utama 3, hiji anak beri nama yang baik, nu kadua pasihan didikan, 3 pasihan tuangan anu halal. Dididik kumaha eta anak, hubbillah sina cinta ka Allah, hubbi nabikum sina cinta ka nabi, hubbil Quran didik budak sina cinta Al-Quran. Ibu ayah di dia madrasah, sekolah TK ya, anak usia dini pendidikan PAUD teh ayah, pasantren ayah putra ibu nu di pasantren, bangga ayah putra ibu nu ayah masih di SD, ayah jung teh ngatusina uih gesonten ayah mah teh eksinangnya nong budak di sekolah. Sabah libur ayah teh aja. Oh ya tak neng negara ya, ece budak yang soleh kenela inunjeng bapak. Nah ibu gaduh budak istiqomah, ibu ibadah nyontohan ka anak ulah jadi awewe run. Tah tusuk kasihan neng nyusuan budak teh ibadah, nyusuan budak ibadah komo nyusuan matak bisi salaki ece hese hudang lamun rek salat subuh sok ece jurus terakhir ulah ku nafsu ngagugahkeun komos ku suku mun bade ku susu cek teh hudang sia teh olah moal hade cek paling kalah molotot kom bari tajongan mah bisa-bisa ece dicekek kudu kumaha teh salaki teh ami daek berjamaah hirup ami barokah budak ayeuna supaya solehah, budak supaya soleh, rumah tangga supaya sakinah. Baca teh jurus terakhir nyot men gerak gugah sok tong kusuku tong ku nafsu mun arek kusu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Alhasil ibu budak soleh kuma ibu na mata ayeuna ibu wanita solihah supaya anakna soleh, ibu kahade awewe mah kudu siap menjadi wanita solihah yang pandai mengemas diri. Barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya. Ditiung ulah keur ngaji ungkul, ari ditiung ece wajib teu wajib, ari meuli tiung jangan nutupan naon salah ora teh loba piraku ece boga-bobogaan dituruban ku tiung mah paranti nutupan. Oh sing kompak atuh tiung jangan nutupan, meuli anting keur ceuli, meuli gengge keur suku, meuli gelang keur leungeun, meuli kongkorong keur bohong keur punuk ece sok eta kongkorong ece udah dipake ngamayana ka hareup ka tukang, ka hareup berarti cicingna dina naon dina punuk. Jadi meuli kongkorong mah keur punuk, lamun meuli kongkorong keur bohong kieu meuli kongkorong mah keur punuk, mun meuli kasur keur bentak aku keur sare nyali nur meuli kasur keur sare uyuhan bisa ece cok oh cok kadek hirup tong error kieu cok. Aduh ayeuna teh ece teh meni gaya bade ka pangosan cenah ka Mang Tatang bade hitanan bade syukuran ami barokah kudu ngaji ala empret ece kadek hayang barokah ari Bang Emok tadi eureunnan aya keneh nu sok kunyak anyu ka Emok mana jelemana galau kalau ditiung hari unggal minggu ara ripet ya dina buruan imah saya berjanji sebal awas ibu transaksi ribawi rek Emok rek kosipah haram. Hayang barokah mah rumah tangga budak keturunan yang soleh ridokeun tarimakeun kana pamere ti salaki sanajan saeut ibu
cekap di Pasian Artos 10.000 opat poeun. Aduh 30.000 atuh satahunan. Cukup balikan kana kalender. Sing rajin kalender simpen dina meja makan. Salaki sina ngadahar September antep. Tuntut ku ece mama hayang susu tinyuh Januari. Mama hayang kopi tinyuh Februari. Mama hayang ngarokok gelenengkeun Maret atawa Juli. Punten Bu, yuk ayeuna soleh anak kumaha solehna inung jeung bapak nyaha teh ketika aya waktu sholat yuk ku bapak ku ibu contohan anak sina daek so ulah jadi budak engke anu jadi run kumaha nurun teh jeung yo panona alus irung alus asyik isi itu apalan masuk ngapalkeun nya ditempoti hareuti gigir asyik tuluy tong kapalang edan tuluykeun edan dia teh kabawakeun abdi ge kabawakeun edan ku cek ngan hanjakal kalakuan anyaan gunta ganti teu sirikna tuluykeun nahaku naon nu geulis betul nahaku naon nu bangor loba anyaan siga nama ngerasa asa aing bisa payu atungtungna kulit kelir koneng huntuna bodas abiwir berem-berem panon coklat sing areling keur ngaji ya papa sing ridho ngurus masyarakat araredan kieu buah-buah ya teh efek lalapar jadi ngawat saprak kieu ece tos taruang teh acan nah anu dituang ku ece tadi beas sangu sanes beas ngan pede eta sangu nu dituang ku ece asalna tina piring ece tina piring main cenah coba tina pare nu motan remeh tina pare meureun nya susut nya merang tina piring osok ece taruang dina piring ulah popojeh tuang mana kursi tuang mahna samap monya daharna piring rek bener eta bujur badag nyong celona piring aduh nyaan paingan karo celak tita tadi ngajawab teu bener bae si goreng kieu da hargana piring atuh dak Bu ari makanan pokok di dia mah sangu sarua jeung di Pangandaran jeung ece bisi teu percaya beda di daerah Madura di Bangkalan Madura abdi jarah ka Sekolil ternyata makanan pokokna sanes sangu tapi jago naon Bu ari Japati Japati mah manuk aduh ieu kalawe mah kalah ape ari Japati jagong punten teteh sing isin ku kagelisan sing era ku kakolotan mahnya Japati jagong Japati mah manuk tadi Maluku ge beda makanan pokona lain jagong lain sangu tapi sagu naon Bu sok atuh kompak gerak di Madura mah makanan pokokna jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema wah Gusti Bapak sing ageng kasabaran iya nu diurus ku Bapak teh raya teremeh wungkul Pak geuning geus ngaku sangu kong korongok ari nu kitu naon sora eta mah ecok ngan sorana sora abdi aduh geus mulai edan ieu mau balik ngacaprak tita tadi der disebut hayam gua ecok akeun abdi mah teu nyeri hate ieu lah nu nyebut hayam ece nu doraka ece nu nyong sadikeun ece nu edan ge ece lah Bu berilah anak nama yang baik, beri pendidikan yuk ece kade ketika dur waktu sholat budak geuat ajakan sholat nu sae berjamaah ka masjid usum leueur tong kahalang kuleur jurungkeun anak jeung salaki ku ece keun bae ece mah di bumi amih barokah bapa rumah tangga budak tuyun ka masjid leueur yeuh mekel iteuk budak ganong bisi poek mekel batre bisi hujan make sae ibu lamun hujan salaki di payung ka masjid teu sae tuna we di luar payung nama piraku salaki nyongcok di jero masjid di papayung
ai beki murid beki kieu ajaran heula atuh ajaran heula ku salaki ece enjing buktoskeun hek nyong celo di jero masjid manya teu di demo teu di ontrok itu salaki ece ira mimiti gelona di jero masjid di papayun kade ece tong adigung ku peda boga imah jagung tong sombong ku peda boga imah gedong semua titipan ti Allah anak titipan dunia harta banda titipan urang geus maot moal aya dunia nu dibawa sok urang ke jero kubur ibu dikubur sorangan poek henteu tuh gini apaleun ieu ternyata ieu teh ririwa apaleun poek aduh wilujeng sonten ka ririwa sok teteh ayeuna sakedak dibubar acara jungguh deui ka makam wah ieu mah geus pokona mah komplit masyarakat Paku di dieu mah aya aduh ieu mah nya lagi aya reme aya ririwa geura cek ibu maut moal nu dibawa dunia sadayana ge ditinggalkeun apa yang pantas kita bawa mati nu bakal dibawa maut teu aya deui iwal ti amal urang dan nu maut tau ge urang sanes soleh ge engke lamun soleh nu maut neme nu dicanakna ge nu soleh ari ece amal rek dikamanakeun geuning kalah mamawa nu soleh karunya engke mang soleh maut nyegel curug eueuh amal kamana soleh dipauk amalna ku RT aya Pak RT mana Pak RT na coba menampakkan diri RT na jalmi jurig nih kapan ari jalmi malamun ngaji teh sok kaciri ece ari jurig mah tara kaciri jadi lamun Pak RT ngaji na teh kaciri berarti RT teh nyumput astagfirullah aladzim geus bekinyaan ya mah ka abdi nyebut hayam ka RT nyebut jurig sok raja cek ari ece teh areling aredan ieu teh baiklah ece urang edan oge asal edan ku Gusti Allah waktuna salat urang salat waktuna ngaji urang ngaji waktuna puasa urang puasa nyumponan parentahan Allah sing bisa nyingkahan larangan Gusti Allah ibu sok aya hoream kana salat panghoreamna salat naon Isya jeung salat su ditambah salat lo ditambah salat a jeung salat mag da bukti lamun ayeuna di dieu berjamaah resep ka masjid salat ayeuna ucuh semangat ternyata di masjid moal pasaeutik saeutik ari bangunan pamegah-megah ternyata ngeusian pawegah-wegah betul Bu salaki ibu ka sawah jauh suku dilengkahkeun mampu kunaon ka masjid suku dilengkahkeun bari deukeut ngadak-ngadak lumpuh jeung teu mampu aya nu kitu oh panghoreamna cek salat Isya yuk ayeuna mah urang ngajak salat Isya kabeh eling-eling ece sadayana abdi mah moal miluan sabab geus capek bantuan ku sarerea eling tarikan sok ririwa milu nyorak salat Isya bongan we hoream salat Isya tarikan kewajiban kurang berhidup betul sok nyaan pinter ibu nu kitu hariri ngajakan eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat Isya asal ge encan mata abdi mare we kieu lain salah wae kaliru cuy cuma salah wae kaliru ari kaliru mah ceu kasalah nu teu dimaksud ari salah wae mah mutlak teu bener kitu ceu sing emutnya ibadah urang ditugaskan ku Allah di alam dunia kudu ibadah di akhirat teu aya ibadah deui di akhirat teu aya salat deui di akhirat teu aya puasa jeung ngaji deui di akhirat tempat lungsurna rahmati Allah nu maha murah makana doakeun Bapak Tatang putrana nama hiji hasil buah cintana ayeuna mah yakin geus aya cinta da ece ka salaki geus aya bogoh ece ayeuna pamajikan ge salaki geus teu bogoheun ka ece da bogoh eta taralila cinta eta taralami da cinta urang masukkeuna ku seep lain setan piraku cinta di dahar setan nu abadi cinta naon cinta putih nung bapak ka putrana kalebet Bapak Tatang nuju ngabrehkeun nuju nemerakeun ka cinta anjeunna ka putrana dugikeun sagala dikorbankeun cinta anu abadi
cinta Allah ka hambana, cinta nu abadi, cinta Nabi Muhammad ka umat. Nah nami tos dipasihan anu sae kantun ayeuna Bapak Tatang kewajiban tugas Bapak Tatang didiklah anak ku ilmu agama, ku pendidikan agama. Yang ketiga pasihan tuangan anu halal. Mulia Pak Tatang ieu ngayakeun syukuran mulia kacida sabab dina ieu riungan amar bisodakoh tos aya sodakoh tong diantepkeun Bapak daripada digulung laleur mending keneh ditaruang tadi tuang engke wadahan kana kopeah bekel ka imah Kang ieu sodakoh ti Bapak Tatang mulia berarti riunganana. Nu kadua al ma'ruf riungan Bapak Tatang ayeuna dilebetan ku pangaosan bahkan mubaligna ge cenah abdi teh ti Pangandaran alhamdulillah ngan engke deui mah ka Cipayung bisi ece bade ngayakeun syukuran bade ku pangaosan tong ngonang deui tinu tebih abdi mah ti Pangandaran teh tebih capek ngonang tinu tebih teh karunya kanu hajat resikona ageng sodako saeutik era gede eueuh mending keneh nu mung aya we di dieu seueur kiai seueur ajengan ngan bisi keukeuh urang Cipayung hoyong deui ngonang nu balik tinu tebih geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya teu putus itu aja kapan aja ami kaditu ka Pangandaran apa laut Pangandaran da abdi mah ka laut teh caket komo abdi mah ka Batu Hiu pantai Batu Hiu mah ti rorompok teh 3 kilo mata abdi mah jeung Nyi Roro Kidul teh kapi ua alhamdulillah tilu ieu riungan Bapak Tatang aya silaturahmi insyaallah barokah silaturahmi bakal panjang umur ageng milik rezeki tapi syarat ibtigha amaradotillah tujuan urang tujuan Bapak Tatang ngayakeun ieu acara sing karna Gusti Allah lamun karna Allah maka pasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tekaros ibu tos jam 3:30 sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana cicing tong waka cengkat ayeuna Pak Kiai bade ngadoa abdi bade teras ngabujeng ka Kuningan margi wengi ayeuna jadwal di daerah Kuningan langsung ka Rangkas Bitung Banten enjing pagi di Banten wengi na masih kene di Banten doa ti sadayana abdi sing salamet di perjalanan yuk ece ka hade ieu Bapak Tatang tos ngayakeun sodako sing kapenak engke pahalana upami tos maot ku padila sodako ieu yakin ibu da maot mah moal nyanakna naon tah ieu nu bakal janten maslahat doa anak anu soleh ilmu anu manfaat ku sodako jariyah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah para kiai para ulama nyonong di dieu urang doakeun sareng para ulama para kiai sing sarehat paranjang yuswana da urang masih keneh butuh ku ilmu agama urang teu tiasa ngadidik ka putra ku ilmu agamana maka ayeuna aya para kiai doakeun sing paranjang yuswana makana daripada kiai ngantunkeun ti payun wios Pak RW we heula aya Pak RW aya akeun sing paranjang umur lah urang ge istiqomah ibadah aya bapak aparatur pemerintah bapak kepala desa doakeun mudah-mudahan Pak Kades teh engke masing jadi bupati amin geus jadi bupati mudah-mudahan sing jadi gubernur geus jadi gubernur mudah-mudahan sing jadi presiden yuk lah Pak Kuwu abdi engke jadi wakilna Pak Kuwu jadi presidenna urang jaranji pokona mah ka rakyat di dieu lamun urang jadi presiden RT RW arangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan aduh mudah-mudahan Allah ngumpulkeun sadayana hakikatna syariatna Bapak Tatang sakulawarga ngumpulkeun urang sadayana urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga amin ya robbal alamin kade bisi gebis emakna dah bu ibu bade uih moal bade sok mangga riri wage uih deui nya kapala ini riwa mau asal lagi keluar lagi tina naon atuh tegas dikubur tina taneuh tapi urang ge ulah sombong kita diciptakan oleh Allah asal mulana tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balika ka imah engke mah hirup keneh urang lagi jang naon eueuh boga imah ari balik ka rek ngaliang kawas jangkrik engke mah balik ka imah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan sing tarik amina buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki meserna di parapatan mun patatang ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan hapunten patata
tatang ieu mah ngatukur sakadar ngemutan margi nu tos janten kebiasaan ti pangaosan mobil teh sok pinuh ku kadaharan ieu mah nu atos jeung nu biasa cenah patatang teu biasa-biasakeun ti ayeuna dan nu atos mah sok kitu sagala aya nu teu acan patata ulah seueur pikiran sok we kanu atos geran nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu ami aya persiapan bisi aya dahareun nu encan di kardusan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik tarikan fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Sholawat salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat sifat Allahumma sholli ala sing daramang sadena urang Cipayung khusus kamu keluarga besar Bapak Tatang sapapaosna sing disehatkeun ku Allah dilancarkan usahana dihasilkan kasabna diberkahkeun rezekina wa afiatil niwa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sakitun kafiatur kirang langkung hapunten kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.